khususan ila mu'allifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kantu naon dan Bu? Teruskan sifat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil nakli kana wujudna pangeran kul mar robus samawati pek pikiran. Dalil nakli kana wujudna pangeran kul mar robus samawati pek pikiran. Sadar dalil nakli kana wujudna pangeran kul mar robus samawati pek pikiran. Dalil nakli kana wujudna pangeran kul man rabbus samawati pek pikiran. Dawuhan Gusti Allah dina Al-Qur'an kul man rabbus samawati wal ardi kulillah. Kudu dilakukan ya. Dawuhan Gusti Allah dina Al-Qur'an kul man rabbus samawati wal ardi kulillah. Dawuhan Gusti Allah dibaca 2 kali ame kena kana lagu mangga. Dawuhan Gusti Allah dina Al-Qur'an. Dawuhan Gusti Allah dina Al-Qur'an. Baca kul man rabbus samawati wal ardi kulillah. Sifat wujud ngaranna sifat nafsiyah, ke nulima ngaranna sifat salbiyah. Sifat wujud ngaranna sifat nafsiyah, ke nulima ngaranna sifat salbiyah. Mangga sifat wujud ngaranna sifat nafsiyah, ke nulima ngaranna sifat salbiyah. Sifat wujud ngaranna sifat nafsiyah, ke nulima ngaranna sifat salbiyah. Nuntaskeun bahasan akidah nomor kahiji. Tade akidah nomor kahiji tuntas dibahas, urangna can paham, kudu ngarasa rugi ya. Sifat wujud teh nu tumetek di Allah kudu kaharti ku urang. Ngarti lagi dikudukeun, jadi mun teu ngarti teh diancam ku siksaan. Allah teh panaya kudu ngarti kana ayana Allah. Jadi ayat teh sanes makna wujud, ayat teh persamaan lapan wujud. Ayat teh hartian keuleuh. Naon hartina ayat? Naon hartina wujud begitu? Hartina ayat Allah teh ayat eueuh mimitina ayat eueuh
tungtungna. Kedua, ayatna Allah teh kapanggihna ku akal lumangihan karena ayatna Allah teh ngaranna akal gorizi. Loba jelema nu bisa nataan bagian akal nu tilu, tobi'i, gorizi, ruhani. Tapi loba jelema nu teu ngarasakeun kana akal nu tilu. Lamun urang can ngarasakeun kana akal nu tilu, engke rek kumaha bisa masangkeun akalnya ka Allah. Nu teu metep di urang akal tobi'i tapi teu karasai akal tobi'i moal nyaho-nyaho ka Allah. Moal nyaho-nyaho ka Allah. Da akal tobi'i mah akal jenisna sasatoan. Dihanap geus dibahas ku eta akal moal kanyahokeun pangeran. Jadi moal nyararaho ka Allah jalema anu dina dirina dikuasai ku akal tobi'i. Gambaran akal tobi'i teh kumaha kieu Pak? Mun soca nempokana rupa, mikirna teh semet rupa leuwih. Ieu pikaresepkeun hayang kapimiliki, ieu pikangewaeun hayang jauh, semestinya anu kapikir. Lamun anu dipikaresep diudah, lamun nu teu dipikaresep ditinggalkeun. Lamun akalna seperti itu tah urang teu sadar, berarti teh akal tobi'i. Tukang dagang menang untung dina dagang. Akal tobi'i teh cik tadi akal sato. Kawas kumaha ieu jalan pamikiranna mah teu boga pikiranna naon. Untung we hukum aya dina sirah. Paling ge rada leumpang meusan teh ieu untung teh ku aing ditabungkeun keur ngagedean modal. Suganna modal beuki gede mah untung lagi beuki badan. Eta teh akal tobi'i keneh. Ulah ngarepkeun bisa nyaho ka Allah mun mikir nepi ka dinya moal dalek harasna. Ayeuna ku Allah dibere hujan. Hujan ini kamari badannya. Aya anu 400 nyamut. Ini kurang kasawa. Di ame sadar jadi kurang teh ngaku ieu teh akal tobi'i. Jadi ulah ngarep-ngarep bisa nyaho ka Allah mun cicing di dinya gitu. Ini kasawa. Nu kapikir teh semet nyamut, geus nyamut ek melak IR atawa rek melak naon ngaran mare? Mapan kitu. Tapi da cenah teh ngawinkeun rek melak ketan. Kadinya lupa teh geus. Tah teh tobi'i. Mun teu kamajuan di dinya we cicingna teh moal nyaho Allah. Nu ngaji datang karena tempat ngaji, nu kapikir menang ilmu geus aya pan aing teh terhormat ari aya pangabisa engke teh batur bakal ngahargaan mata hiji tambah hiji sama dengan 2. Jelema daek ngaji bisa ngaduha 2 tambah 2 4, lu bisa ngaduha balikna bawa berkat. Udah karena tenepi kata berkat 4 tambah 4 sama dengan 8. Jalema anu bawa berkat langkah misikan. Jadi mau apa dingin jodoh ayat di batu 8 tambah 8 11 tulang kangisikan awe makanan ini bukan itu. Kalau kita mau nyaho kalau puasa itu udah ganat awen beas ngulipat jadinya tuh ku
ku Allah diberi rugi dagang disusul-susul kunaon ieu pangna rugi. Oh loba saingan batur mah leuwih halus dagangna aing mah kawas kieu anu pikadinya mikir akal nu cicingna didinya nu mikirna sembetinya tong ka arep-arep bisa nyaho ka Gusti da eta mah akal naon tobi. Jadi akal tobi mah ngulik bekna leumpangna di makhluk. Ku ulama ahli tasawuf ngulik bek leumpang di makhluk teh diharamkeun la tarhan itu ciri diharamkeun lana nahi nyarek tak tabil haram an-nahyu lil haram larangan teh pikeun tuduh kana mana haram. Latar halmin kaunin ila kaunin ulah lempang ti makhluk ka makhluk tah nu lempang ti makhluk ka makhluk oh akhirna nu lempangan teh kan lempang teh ti makhluk ka makhluk eta teh diharamkeun. Mun urang digawe nu katempo teh semet ladang digawe beunang buru geus meunang ka dipake tahan sebetulnya bea keur tahan neangan deui kitu pun. Ta eta mah moal makan nyahoeun ka Gusti. Lamun ku urang teu ditetelakeun hiji-hijina kadang-kadang saumur-umur cicing dina akal tobi teu rumasa da teu apa. Embung disebut teh nyaho ka Allah teh ku baturna geus kolot era. Ahli pangaosan aing teh kieu ka mana-mana ge ngaji teh didatangan boro-boro nu deukeut nu jauh ge disumping menya aing teh nyaho ka Allah. Oh boga sudah dilarang aja. Pasantren abada santrina arwi-arwian hari ngulik bekna aing boga pasantren loba santri bakal loba anu ngahargaan. Semestinya mikir nah eta boga pikiran gitu teh ku ulama ahli tasawuf diharamkeun ngulik bekna pikiran di makhluk teh hanya-hanya teh iseng-iseng. Akal duriji kawas kumaha padahal teh aya urang teh kunaon ka Allah nyebut aya tapi teu ngarti-ngarti kana ayana Allah tapi teu daek kapangi ayana Allah atuh da dina akal duriji dina akal tobi cicingna ameh kapangi ayana Allah minimal nu leumpangna akal duriji. Ari akal duriji mah kaitanana jeung akidah nu bisa nganyahokeun sifat-sifatna nu kawasan. Jadi nyaho kana wujud, nyaho kana kidam, nyaho kana bako, nyaho kana mukhalafat teh eta nu nyaho teh akal duriji ku nyahona kana sifat nyaho we kanu disifatan. Allah aya. Jika kumaha akal duriji mendakan ayo Allah aya lempang kumaha lempangna mun soca nempo kana rupa ieu teh memeh aya eueuh mun tadina eueuh pangna aya moal mata nyieun ku sorangan pasti aya nu nyieun tukang buburu tuluy aya nu mayar ieu bayaran teh memehna eueuh geula mun tadina eueuh ayeuna aya nu ngayakeun saha nu ngayakeun bayaran bos lain bos mah disebut teh mahalul tuhur tempat tetela pada melan Gusti meunang bayaran tas digawe nepi ka kapangi wujud Allah ngaranna akal duriji. Jadi nempo bumbu teu gede moal nempo gede moal nempo leutik moal tapi naon sabab nada mikirna lain kan gede jeung leutik mikiran datangna ieu buruh teh di mana mun datangna ti Gusti Allah urang sadar ieu ti Allah insyaallah boro-boro badag leutik barokah kunaon dibere loba oge gede barokah asa meunang aing kunaon loba gengan teu mah ieu rasa
menang aing tinggal di saudara juga. Nomor kedua jelema nu dipapari nikmat ku Allah teh farhum bil minan min haitsu muhdiha. Di isuk jemput tepi ka sore jepret digawe kesang leutik kesang badan kaluar. Basuh sempako. Ngucur kesang. Hari kapan aya we numuruhan dan teh karasa capek geus lempot duit. Tapi lamun urang nah teu dipikir ieu ti Allah cek Nabi ashabi bil bahri tabiin kan dia. Da aing guru udah kana menang duit geus menang duit rek dipake dahar geus beak kekenangan deui kulit beukeut ti makhluk kapal. Sampai uang kemajuan moal matak diberi ketenangan naon sababna nurek mere tenang lagi Allah kurang nanti nepi ka dinya anu dipaparinkeun ku Allah ka urang eueuh nu goreng hiji eta yakinkeun nu dipaparinkeun ku Allah ka urang eueuh nu goreng kabeh ogena naon halus. Nomor kedua nu dipaparinkeun ku Allah ka urang eueuh anu teu dihaja kabeh ge dinaon dihaja. Ieu teh jalema teh bari duit teh eling. Lamun mikirna ka jalema mah pasti kitu. Tapi lamun ditampi kurang itu teh paparin ti Gusti. Oh iya rezeki anu alus keur aing ti Allah. Sana aja ada capek di nafsu perang heula. Biji heula si pedus mah biji. Atuh ieu mah teu mahikan uyah-uyah acan gitu. Jadi urang teh loba ningali kajadian teh sumberna ti makhluk teu jadi dalil teu nuduhkeun kana ayana Gusti. Lamun ngaliwatan makhluk ku urang ditafakuran nepi ka dianteurkeun hate nepi ka Allah insyaallah katenangan teh di dinya. Ngolah duit saloba-loba ada hek rahap nubuh-nubuh nu horeng rahasia Allah mere duit loba teh loba nubuh-nubuhna ngaliwat hungkul cek Allah ka maneh aya li nu ngaladeut ngan ngaliwat hungkul dibikeun ka budak malah can nepi-nepi acan budak tas buburu di jalan murah tina pesan lah ditiang geus eueuh eta teh pan jadi jalan sabar teu goreng Bang atuh tulus ka bawah nepi ka imah jadi jalan syukur kunaon hese wae tempat hate ka Gusti. Jadi lamun cek bahasa kerenna mah akal original eueuh sinyalan. Teu eueuh kuotaan. Eueuh kuotaan bener ya. Matak diklik teh amui we hungkul. Jika nu lieur teh kabuka gitu. Da eueuh naon urang mah keur nyumpunan akal tabii dibayar wiki. Tapi keur nyumpunan akal boriji cak-cak ning gratis teh didatangan. Terus li oh bibi mah sadar mayar urang ngabulankeun bae. Itu nu penting ka anteu da aing aya ngalalajo YouTube. Bari nu dilalajoan teh lain ngaji TikTok we kan. Seutak saeutik nyen status. Ah, tu jadi teh hari kangkina begitu dibeja-beja. Apa lu?
Gusti Allah akal original gitu teh. Urang usaha di udag-udag menang duit loba, duit geus loba rek dipake anu dibikeun sawarek keur masjid, rek dibikeun sawarek keur madrasah. Ampun pasana jadi dibikeun ka masjid teh ka madrasah makhluk kere teu pernah ingat maka Allah nu hadirkeun eta duit. Arek ditabungkeun ke geus loba rek dipake daftar bunga haji sarua. Sarua lain beda ditasurkeun dina agama. Ieu mah dasar teh jadi jalan hate marifat ka Gusti. Padahal ku Allah isukan perhatikeun. Harta teh panu ditanyakeun ku Allah we masalah loba jeung saeutikna. Cek Allah min aina tuktasabu. Di mana maneh ngasabu? Ditanyakeun. Ia min aina tuktasabu teh zahiron wa batinan. Dohir batin, dohirna halalan am haraman, halal atau haram. Tu dikasih kuanjun teh batina ditanya ngaku teh rezeki nu datang ka mana teh aing jeung Allah. Min aina tuktasabu teh kitu ngasapna akal anjeun nalika meunang duit ngakuna teh saha. Itu mah ngakuna aing meunang duit tina dagang aing berarti terjadi dandanan hati bisa marifat ka Gusti. Jadi kita memikir heula begitu, mikir heula. Jadi lamun diibaratkeun anak HP mah lada disebutna teh lola nya, apa lola? Loading loading lambat loading muih heula dipikir heula tu urang ari akal rohani kawas kumaha akal rohani mah barang nyaksi kana rupa barang nyaksi kana barang tingkana geus rupa jeung soal nu kasaksi teh hukum Gusti. Jadi rumangihan Allah mung dua akal gorisi jeung akal ruhani. Akal gorisi ayana di ahli dohir, akal ruhani ayana di ahli batin. Ahli dohir disebutkeun ahlul mahjub, ahlul batin disebutkeun ahlul musyahadah. Ngan ahli hijab oge pan kabagi dua, aya anu salih, aya anu sakit gitu ya. Salih melempang, sakit anu ngajedog melempang. Sakit itu cicing, betul jelema sakit cicingnya. Cocok kita ngaranan sakit dan cicingnya itu kamar. Nah anu sakit dan nu cicing teh akalna teu leumpah. Jadi ayat nama kulantaran nabi ge ngabejaan kumaha atuh abi ngalumpanganana tinu deukeut teh man arofa nafsahu arofaro ulah wakan ta'alus di urang-urang bae kontrol. Jelema mun bener geus nyaho ka diri pasti nyaho ka Allah. Mana nyaho ka diri nyaho soca awas panangan kepat sampean ngalengka nyaho na teh kumaha kadina teu lah. Mun tadina heula ayeuna jadi aya ieu teh aya nu tajid bihi sonan nemukeun anjeun yen nu aya dina anggota badan anjeun teh sadayana ge dadamelan. Mun sadayana dadamelan pasti aya nu ngadamelna teh Gusti sakabeh pagawean baik intiroriyah atana fi ikhtiyariyah. Tapak makhluk kabeh ge tapak Gusti. Urang dagang sanajan karasa capek, urang ani sanajan karasa ripuh, urang usaha urang bisnis sanajan karasa Allah kumaha ge tuluy meunang hasil kahade. Dagang tadi jeung buburu ulah ditekadkeun sabab aing boga hasil. Mun kabeh nu dipigawe dijieun sabab aing boga hasil berarti jelema teu nyaho ka Gusti. Nalika teu nyaho ka Allah teu makrifat ka Allah mana kuatna nu disebut fondasi iman itu. Ayo urang maka gede tanaga jeung gede usaha rasa teu meunang urang. Padahal di sini ulama ahli tasawuf kaepa
tola buka lahiku piraku dagang maneh anu paneuri, piraku bumuru maneh anu paneuri, piraku usaha maneh anu paneuri, sababan jadi sabab fi itoihi asabi dina dibere ku Allah anu geus iheula. Memeh urang dagang, memeh urang tani, memeh urang buruh ke urang teh geus dijieun ku Allah ditandis kodim, jadi dagangan urang teh jadi sabab gitu. Kulantaran dagang tani buburu gagawe teh jadi sabab karena dibere ku Allah, lain hartina kudu ninggalkeun sabab tapi tong ditekadkeun sabab napatan. Itu atos. Sabab pemegang. Sabab boga duit usaha nu dicari mah nekadkeun datang hasil sageus aya usaha. Sageus aya usaha. Eta nu bahaya. Sageus aya bisnis. Sageus kabeh sageus. Sageus aya anu sageus aya. Tak di dia diundingankeun ku musuhan dalil nakli. Padalil daya dua. Hiji dalil akli, kadua dalil naon dalil akli, dalil anu ngabuat tinakal, anu namanya ditata rupa nu kata bogo soca dijieun dalil, sora anu kapendak ku cepil dijieun dalil, samara anu kapendak ku letah dijieun dalil kabeh. Ilmu nu datang ka urang dijieun dalil, mana nu teu dijieun dalil ka sadayana makhluk sadayana ge jadi dalil nuduhkeun urang ka Gusti. Jadi dalil sote makhluk nuduhkeun ka urang nepi kalok lamun dipikiran, lamun teu dipikiran moal nuduhkeun. Loba jelema nu socana lalajo rupa tapi rupa nu dilalajoan teu nuduhkeun tepi kalok kunaon teu dijieun dalil kitu atos teu ditapakuran. Lobaeun cepil nguping kana sora tapi teu dianteurkeun akalna nyaho kalok kunaon teu ditapakuran. Lobaeun jelema nu untung dina dagang tapi untungna teu nganteurkeun hate marifat kalong teu ditapakuran. Lobaeun jelema nu rugi dagang stres terpuruk dina dagangna embung ini teh dina dagang. Kunaon make stres teu marifat ka Gusti. Tah kitu. Ulik pokok dina sabab dapat hasil ayah nu curang itu dina dagang ayah kudu niangan guru spiritual matak jelema anu lemah tauhid bah hatena oge oyol-oyolan koloyong kaditu koloyong kaditu itu alhamdulillah sanes pakoloyong kasih eta aya karasahan hiji tekadna teu hancur bah. So ajaran, pae mau tekadnya sekarang dikebugan di mana? Nah tekadnya lain ahli sunnah wal tekad kodarinya masalah. Tuh. Nah kurang, kul marrobbus samawati wal ardh. Itu dalil nakli menang midangkeun dina Al-Qur'an. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad kasaha Gusti ka orang Mekah itu mun ayeuna mah ka urang Lapangkalo ya ka urang Cibanta ka urang nu hadirin pengajian bejakeun mar rabbus samawati pek tanyakeun ku anjeun saha nu ngurus langit. Di langit aya bulan, di langit aya bentang, di langit aya panon poe bulan bentang maju. Saha nu ngamajukeun bulan bentang panon poe? Aya ge. Bulan teu bisa nyen maju, bentang teu bisa nyen maju, panon poe teu bisa nyen maju, sugan hidang we ngeureuyeuh ku sorangan henteu. Aya nu ngamajukeun. Kul temaldi ku anjeun bejaan ku anjeun Allah. Kul marrobbus samawati wal ardh. Samawat alam luhur, ardi alam hanap. Mata lamun samawat jeung ardi nyambungna eta teh manana samail ardi, Pak. Lamun aya samawat nyetelna jeung ardi berarti eta keur netelkeun luhur jeung hanap gitu.
di luhur nuka tinggali kurang aya bulan aya bentang aya panon kue dihandap nuka saksian kurang nuka rasa kurang aya nabatat aya jamadat aya wadas cik pepelakan dipelakeun ku anjeun maju ngajangkungan tanyakeun marobus samawati wal ard saha nu ngurus majuna pepelakan saha nu ngurus buahanna ta pepelakan tanyakeun kurang ka urang sorangan. Ieu mah bade we aing harus urus. Bade we aing harus gemukna. Bade we aing mah ieu berkorban lagi bebe akan sudah kana nagenan ieu mah halus pokoknya. Lemeh dipelakan ogenan make gemuk heula di naon kana. Tuh kitu tukang tani sajaba-jabana. Sampai ulah eta dipigawe ngan ulah jadi tekad kana nu bahaya mah jadi tekad kana hati. Kulillah bejaan ku anjeun Muhammad bisi teu apaleun nu ngurus pare montok, nu ngurus pare buahan, anu ngurus pare paeh sarua kabeh oge ku Gusti. Mata lamun kabeh ku Allah, Pak. Boro-boro pare montok sanajan pare nagari oge da akur usaha ku Allah nalikanya hono ngagarikeun pare Allah urang teu fungsi panen malik urip da urang teh melakeun pare teh udah gana teh hayang naon dahar ceuk Allah capek-capek sia kudu panenkeun sia teu panen oge aing tanggung jawab ieu mah sia ceuk Allah teh kitu itu teh Pak. Ayo urang pada lamun teu boga pare asa malda. Padahal Pak satung nyawaan mah Muhammad teh keluar aja. Minang we urang nyebutkeun kalabeak huntunya lieu. Atuh kalabeak umur batang beak naon? Rezeki nu ka urang mah pas saumureun urang. Sawah can kalelang, kebon can kalelang nu bagian aya nyawa geus ti heula. Berarti nu katuang urang we rezeki sama, rezeki urang. Cing aya bejana jelema bolos bukan tapi kadaharna kudu waleueun. Saleungeun tah. Aya balas loba dahareun sampai 10 kali daharna. Asa kaci-kaci teh. Mun aya nu dahar minang-minang teh teu kudu dipertanyakeun. Kasarumahan juri gitu. Sifat wujud ngaranna sifat nafsiyah. Naon sifat nafsiyah teh Pak ya? Ari nafsiyah teh sifat nu tumetek dina zat eta nafsiyah teh disebutna sifat haliyah atau sifat i'tibariyah. Rekenan wujud teh. Mentak aya ulama nu nyebutkeun wujud mah lain sifat. Wujud mah ainul mawjud. Lamun wujud dianggap sifat kalau betkeunana teh sifat i'tibariyah, sifat haliyah anu goer mu'alalah bi'il lakin jika ma'nawiyah sifat i'tibariyah kayak di payun ayat mana ma'nawiyah kaunuhu qadiron muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakal eta teh kalau bentuk karena sifat makna dia anu sifat haliyah sifat cirina latar taki ila darjatil wujud tenepi kana pangkat ayat wala tanhid ila darjatil madum jeung tenepi kana darajat eueuh disebut ayat eueuh disebut eueuh memang ayat eta i'tibariyah rekenan contoh ieu naon bakaranna opeahnya tah lamun ieu dianggap wujudna kopeah sifat wujudna kopeah sifat berarti lain ieu dari ieu mah bisa reueuh so lamun hideung ieu balas geus lila tinggal di kopeah berat santri beureum nyaris berarti ieu mah naon eueuh ieu mah sifat eueuh tapi tadi disebutkeun eueuh da aya gitu. Eta disebut latar takila dan jadil wujud wala tadi tila dan jadil
mak mata ribet si ulama nggak setelah dianggap sifat wujud madat mana kopiah iya nu nyebutkan sifat mah gue iya lihat iya sifatnya mana sifat nun jaidatun aladatin sifat nun namahan atau nu melebihi atas dat ya sifat bapak bentuk rada buleun warna hidung jangkungna sekian-sekian karena sih bisa eueuh tina ieu teh Pak maka dianggap eueuh dianggap eueuh henteu da memang aya tapi teu bisa ditemukeun kan caranya kan kudu bingung jalma nu mangharkan wujud Allah kabagi dua gitu aya nu ainul mawjud musyahadah berarti aya nu ghairul mawjud tak putar-putar heula berarti ahli dohir rupa nu katempo dijieun dalil karena ayana wujudna Gusti maka nu panggihan kan wujud Allah teh lain ku musyahadah tapi ku akal anu leumpang ngartieun akal aya Allah teh mata disebut wajib akli oge moal mata eueuh pangnaya ieu aya dalilna kuring dalilna aya Allah eta wujud disebutna sifat nafsiyah mungkin nu lima sabada wujud dikawin kidang nepi kana sifat wahdah eta mah nabina teh sifat salbiyah sifatul kidang wallahu a'lam bishawab.